mina urang iman kedah pengku sujud kayang agung sangkan hirung telinglung sujud kayang agung sangkan hirung telinglung hiji wanci anu pasti saestuna jalmi hirup bakal rugi Iwanu soleh iman sabar silih nasehatan Iwanu soleh iman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cempling kieu posrana teh jero hati mah posrona nah jadi kawarna jadi posrana itu kamarana itu nu ngaronda teh tapi da rek aya rek eueuh ge urang mah sebagai hansip teladan jeung ti kesatuan hansip terbaik urang mah kudu tetap siaga mah Sampurasun. jebrek hampre Naon wae cip ngaranna teh? nya atuh Kang kuring mah sebagai hansip terbaik di lembur ieu tos biasa Kang abdi mah sebagai hansip teladan di lembur ieu sababna tugas hansip teh berat Kang Berat. Nya sabaraha kintal kira-kira? ih aing kintal deui atuh Kang tahun meureun ieu mah sim kuring teh dipasihan tugas ku Pak RW senang jaga lembur ieu jeung aya tugas tambahan deui Kang Emang tugas naon deui cip? satgas anti gibah Kang Aduh, aing gaya kitu aya satgas anti gibah sagala karunya atuh ece-ece randa di ditu. Aing ngagibah jeung ngagosip dilarang mah rek kumaha pagaweanana meureun. Heuk eta teh pagawean sapopoe. ada orang mah sebagai lulusan hansip terbaik di antara hansip tak orang mah kumaha perintah atasan kan Heuh lah kumaha maneh we cip lah lieur. tuh Kang orang teh curhat itu Curhat naon atuh? Kaya ti pas awewe. kieu Pak RW teh ai nitah mah minang ngan ai perlengkapan kuring jadi bere-bere Perlengkapan naon atuh? eta geuning aksesoris Hah? Aksesoris? Naon aksesoris emang nih? eta aksesoris Heuh kumaha? nu babacaan di dieu babacaan Ngaran atuh nu kitu mah aksesoris. eta Cenah lulusan terbaik di kesatuan hansip, tapi teu nyaho nu kitu oge. niat dina teh mah geus eta kan tapi kalau warna jadi beda atunya Ah, kumaha maneh we cip ah. Ieu aing bandungan oge. tah kieu Kang Botot Kang Botot teh Kumaha? boga kopel tiras teu kopel Aya. Tapi tali rapia rek. aduh tali rapia da maling masih nage kopel anu seseg geuning di dieu tah Nah, apa jadi kamaling atuh?
pan maling teh sineuna teh ku kopal Kang. Terus dikumahakeun? Jadi kebukaan atuh. Mana we Cip? Lah ai Cip. Ai mana? Ai siapa tuh kemana make salah capit kieu? Heuh, sepatu teh aya Kang, tapi sok sieun ngadar jelema. Ada jelema aneh-aneh wae aing Cip teh. Pan hareup teh calangap. Ku urang teh di talian we ku tali rapia. Tapi da anger we, calangap keneh wae. Aduh. Atuh eta mah lain talianeun, sol katu Bang sol, eta sip lieur aing mah lah. Kang ka mana? Parek matur ngaronda lain. Mung lieur maturan maneh ngarona mah mending keneh ulin ka si Ece Jana aing mah. Yuk balik. Aduh, bunga nangis atoh aya nu maturan ngaronda, aya teh kala PHP alias pemberi harapan palsu. Tapi dah sebagai hansip teladan di kesatuan hansip terbaik, kuring mah kudu ngajaga lembur ieu. Bejana aya maling kacang desas-desus nama ieu teh. Stop saja itu. Baikkan, yuknya. Aduh, anjing, waya kieu masih kensare. Sang hilang panon poing mencorong. Woi, Cik, pulang. Tak era, ku anak kaya. Iya, sebarang, Cik. Woi. Cik, pulang. Gimana ya maling? Gimana? Gimana maling? Gimana maling? Itu tuh Cik. Ini tuh. Nih, di jingjing kucing. Kucing kucing. Maksana Bang. Padahal mah Kurang timuhung ya. Tapi nah daik di bobo dasar hancip bolot. di mana bang? Ini di jingjing kucing. Di Hong Kong. Jauh tuh bang gitu mah. Geus enak mah kurang rek mandi heula. Tuluy patroli. Nunya terus ngagugahkeun. Dadah. Cip. Sarek tek na mana, Cip? Rek tek ke urang. Ieu senal urang tinggalkeun. Dasar. Edan. Dasar. Tanggal 25 geningan. Berarti ayeuna Cedewi bagian mayar ya. Ayak itu di mana? Pasti aya orang teang we lah. Pak Haji. Aya naon, Neng? Ya, Pak Haji, abi teh aya kahoyong ieu teh. Naon hayang dikawin ku kuring? Pak Haji suka bodor wae. Hayang naon atuh buru ngomong. Ieu teh rek nagih ka si Neng Dewi. Emang si Dewi gak ada hutang apa Haji? Boga hutang ka kuring, ayeuna teh jatuh tempona. Pak Haji mah pakai dibere, mau dibayar siapa Haji?
ente dibayar get teu naon, tinggal cokot we jaminanana. Naon jaminan anak itu? Jaminanana teh si Dewi nya daek dikawin ku kuring. Ah bohong Pak Haji eta mah supaya dibere we ku Pak Haji dibere nginjem duit. Nya Ya si Dewi teh hutangnya di mana-mana Pak Haji. asa terpercaya pikeun bae lah teu daek dikawin mah. Da boga keneh stok hiji deui. Saha eta Pak Haji? Si neneng bahenol teh eningan randana hijina deui eningan. Aduh komo si neneng mah Pak Haji eta teh simpenan banar jengkol. Dedai kanan bau jengkol deui. Iya, aduh ai kitu mah urang katikung deui wae atuh. Aduh benih gaya Pak Haji mah pakai bahasa katikung segala was budak ngora. Masih ngorang umur kita 17 tahun. 17 tahun, 7 dibalikeun meureun. Ari kahoyong teh hoyong naon? Eta Pak Haji, hoyong meser beas, asin sareng peda beureum. Nah, jadi kakuring entan, apan kuring malain warung atuh. Apaan artosna bade nyuhungkeun heula ka Pak Haji, bade namut heula. Ngomong we rek nyinyeum duit gitu tong kaditu, kadieu, puteran we. Ih biasa Pak Haji, anu bade namut mah. Tos lumrah. Rek nyinyeum sabaraha? 2 juta we Pak Haji. Wadaw. Peda naon hargana 2 juta? Peda nama ngan 5.000 Pak Haji. Ngan sapalina kanggo perawatan Pak Haji. Dasar awewe nya. 1, 2, 3, 4, 2 juta ya pas 2 juta. Tapi tong poho kade bungana 50%. Itu dipotong Pak Haji. Tara dipotong di urang mah. Nuhun, Nu penting Pak mah 50% nawe. Muhun mangga Pak Haji. Ari eta si Neng Dewi teh bener hutangnya di mana-mana. Leres Pak Haji, di mana-mana hutangna teh. Pak Haji, sudah deh, ngaraneh duaan ditangkap. Nah, salah urang naon? Salah. Ngaraneh duaan geus ngagibah di kampung ieu. Pan urang teh geus dilantik jadi satgas anti gibah di kampung ieu teh. Tong sok bohong lah. Satgas anti gibah segala. Yo, suratna Pak Haji. Tiga nu benar maneh sip. Neng, beneran suratna asli ieu mah. Leres Pak Haji. Heeh. Ya, sip, urang mah lain keur ngagibah, urang mah keur usaha. Keur usaha ngagibahnya Pak Haji. Pan usaha urang mah nginjemkeun duit ka batur nu butuheun. Tah, Neng Dede teh butuheun duit, urang teh nginjemkeun. Usaha bari ngagibah meureun Pak Haji. Sia mah sareng benang bejahaan. Nah, teh Dede Neng Dede rek eta rek balik ayeuna mah rek. Iya Pak Haji. Je, kamarana ieu teh? Pak Haji. Acip ke hel. Dede, aduh. Nah, itu. Kalah kamarana itu. Kalah ninggalkeun. Aduh. Pak Haji, Dede. Aduh. Kalah labur ieu mah euy. Duh, sebagai hansip teladan jeung lulusan hansip terbaik di kesatuan hansip, urang mah kudu tetap siaga atuh itu. Balik kiri, gerak. Urang trek bengkol. Saha geningan? Cak bade ka mana? Eta bade ngagaleus tarasi ka warung. Leuh atuh kaleresan abdi ge bade ka warung. Muhun atuh hayu kaleresan ari kitu mah. Hayu sareng. Hayu atuh. Cak, tenang ke gosip terbaru ayeuna.
Kek. Aya gosip naon gitu, Cek? Eta Cidewi, saurna kamari meser gelang anyar. Tapi acisna cenah kenging nganyuk ti bang keliling. Saurna hoyong nyaingan ceneneng. Amit atunya Ece Dewi. Atuh hoyong nyaingan neneh. Iya mau biasa atuh nyaingan ceneneng mah bagaikan bumi dan langit. Sombong pisan jelema teh. Muhun da eta mah sagalana teh hoyong wae nyaingan ceneneng. Enggak level. Ngomong-ngomong, Ece Dewi teh ka mana satara ningali ayeuna mah? Saurna mah Cidewi teh janten di duan dangdut ayeuna teh. Saurna bade ieu supaya tiasa mayaran hutang da gaduh kabogoh Banar Bontengah teh aya artosan. Gitu. Oh gitu. Palingan aku tara ningali. Nya mendingan abdi atuh gaduh kabogoh Banar Jengkol. Abdi teh kantun ngadengkak. Ngadengkak. Muhun ngadengkak ngantosan artos. Oh. Nah teh bau jengkol. Nya henteu atuh ce wios bau oge da ageng artosna. Ari etana. Naon siki jengkolna ararageng ece. Aduh. Cantik. Sampurasun. Rampes. Ih, si Hancip naon sih? Jol nonghol wae jiga lehok lok-lokan. Iya, bau-bau perkiwahan itu. Teu aya Pak Hancip, aya oge bau sungut Pak Hancip ngahiliwir. Bau pancip. Hilap abi teh. Kesuang sareng peuteuy tadi tapi gak udah heula aduh. Aya naon kitu pancip? Iya ce, pan abdi teh selain jadi pengaman kampung ieu teh, abdi teh jadi satgas anti gibah di dieu teh. Di mana ada pergibahan, di situ aku datang ce. Oh, nyesai atuh ai kitu mah pancip tewakan anu sok tukang ngagosip teh. Setuju ce. Cek, hayu, tong didenge Hancip eta mah lieur. Hayu pan bade kawar. Hayu Ce, kamana ce? Kamana sih ce euy? Ce, aduh. Alhamdulillah telah meminimalisir pergibahan di kampung tercinta. Balik kiri, gerak. Du jalan. Ari ayeuna teh leres kitu dinten Sabtu. Muhun kumaha kitu? Aduh, abi hampir hilap. Ayeuna teh jadwal abi latihan tari umbul di balai desa. Naon tari umbul teh? Kan ayeuna teh di Kabupaten Sumedang teh bade aya rekor muri tari umbul penari terbanyak. Nah, seueur penarina teh 5.555 penari bade mecahkeun rekor muri. Abdi salah satuna penari di balai desa urang teh. Abi teh diajakan. Ai cece penari umbul mah kedah anu bohai sapertos abdi sanes anu lurus kaos ece kajiga jalan tol wae. Ini sakitu si Cece ke Abi teh. Hayu atuh diantar ku Abi. Oh iya cece abdi mah atas pesen ojek sareng kambol bontol atas atuh cece abi beli telat. Deket jeung Kang Bontot. Ieu mah aya gosip anyar deui. Menilami-lami teuing Kang Bontot teh bisa-bisa ieu mah neneng kaberangan gerak aduh
telat. Kang Bontot di mananya? Hei, Menggelis, nuju naon nyali rawai di sisi jalan teu sieun. Nyanta atuh Pak Haji, anu sieun mah sanes di si jalan, tapi di tengah jalan. Geningan di tengah jalan. Nyamuhun atuh Pak Haji, kumaha lamun sake di tengah jalan mah meureun neneng teh katabrak mobil. Tapi dah, terus apa? Neng teh bade ka mana atuh menitos. Duh, seungit. Cantik deh. Aduh, tos daya. Muhun Pak Haji, neng teh bade latihan tari umbul ka balai desa. Oh, ke balai desa. Ayo atuh sareng. Mangga wae Pak Haji, abdi mah ngantosan Kang Bontot atos pesen ojek. Oh, gitu nya tuh kapayunanya. Mohon mangga Pak Haji, mangga. Aku datang. Di mana heula atuh Kang Bontot mila-mila meeting. Biasa, store heula panggilan alam yeuh. Aduh, rada mencret wae. Hayu engke neng bisi telat deui. Hah? Tawat? Atuh geus telat deui wae irang ngalakukeunana. Ih, suka mana wae nyarios teh. Hayu berangkat gas. Buru atuh telat, aduh. Buru. Nah, pareum atuh motor teh Kang. Duh, ieu. Tiba teh kunaon? Dasar tukang ojek teu profesional. Nah, hirup-hirup ya. Nah, aku naon atuh deui? Aya wae. Cep, geuning bensina oge. Kumaha tuh Kang? Ya kada di bensinan, aku cipapang abdi mah anger we moal maju. Pas atuh ai kitu mah neng marek lumpat wae. Ongkosna. Kadai. Tanjuk. Aing mah karek yang menang muatan. Geus teu mayar. Kapaksa kudu ngadorong ya mah. Sa. Ganti iya gerak. Gara-gara Kang Bontot motorna mogok. Batur geus karumpul jadi we kaberangan. Di sini kita akan menjadi bagian tersebut. Jakarta bakal didongengkeun baheula teh di Jatigede aya 5.500 penari, kita akan menjadi bagian dari sejarah tersebut. Jadi dina nari teh Cinarus. Oke, mah bisa juga deui. Cinarus, tampilkan apa yang ada dalam unit kamera.
Capek gini ngadorong motor teh. Aduh, gara-gara banyak bensin. Tapi lumayan olahraga. Jangan ngaletikeun beuteng ya meh teu bungkayak wae. Tapi asa kurang keneh teh olahraga teh. Coba urang olahraga di dieu euy. 200. Aduh. Aduh. Kamaranya Kang Bonto teh. Nih hese di tiangan teh. Padahal mah gede. Awas. Laun papai jeung Bang Botak. Bang Botak ngeuh. Rasakeun we. Tapi jika itu Kang Bonto teh keur naon gugurayangan kitu. Jika monyet wae bah. Dasar tukang tibu eueuh gawe. Sampeurkeun ieu mah. Wah, kuno gini bah. Benang sia, ha? Aduh, eta barang urang tuh diperitkeun kitu. Iya balasan keur tukang tibu. Ampun Bang. Ampun Bang. Ampun. Atau sadanya pemirsa, jika ngilu eta Kang Bontot dipurelit-purelit gitu, sok nu teu acan subscribe heula nya. Diantos. Hatur nuhun.